Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha di mana-mana ngabuka Allah laka ka anjeun wujhatan kana hiji bagian minat ta'arrufi tina kama'rifatan falatu bali mangka ulah merduli anjeun ma'aha sarta itu wujhah amkola kana yen saeutik bipatil hamzati kalawan patah hamzah naon amaluka amal anjeun ae bikillati amalika tegesna kalawan saeutik amal anjeun hikmah anu kadalapan saur musonib di mana-mana Allah mukakeun ka anjeun kana hiji perkara tina kama'rifatan tong peduli pedah amal saeutik artina amal saeutik ge lamun bari ma'rifat mah itu direken saeutik iklam kudu kanyahokeun ku anjeun annasalika sanyanya nusulu eta labuda teu meunang teh lahu kasalik bisulukihi dina sulukna itu salik min kasratil a'mali tina lobana pirang-pirang amal liyak to'a supaya ngambah itu salik akobatin nufusi kana pirang-pirang tanjakan nafsu wayasila jeung supaya tepi salik ila hadrati Rabbi ka hadrat Allah. Catatan penting salikin dina nalika suluk teu meunang henteu kudu loba amal. Padahal amal salik teh can usul. Naon sababna kudu loba amal. Pan amal di mana teu usul mah seperti jasad daya nyawaan. Lain datiahna amal anu jadi kepentingan pikeun nu salik teh. Ngan mujahadatun nafsina dina amal. Tiap amal teh aya mujahadah, tanu dihargaan ku Allah teh mujahadahna gitu. Nu matak aya nur tawajuh, aya nur muwajahah tadi. Sanajan urang amal can usul ge jan aya harga tetep dina amal ti Allah. Dihargaan sehingga ngadatangkeun nur. Padahal amal can usul naon sing ngadatangkeun nurna? Mujahadahna nya. Mujahadahna ieu tah lam tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Ma bisa hasil anjeun karena kealusan anu sabener-benerna alus sehingga nganapakahkeun anu anjeun resep. Kunaon nganapakahkeun teh kudu anu resep? Atuh da merangan nafsuna ge ka cieu resep mah. Ari mikeun nu teu dipikar resep mah kurang sarojeng mikeun eta seperti aya mujahadahan atuh. Adina mujahadah teh jan eta teh liat to'a akobatin nufus teh.
Ari ngambah tanyakan nafsu teh dina sapar awal. Sapar awal teh nukangkeun hate ti makhluk tuluy padepkeun ka Allah lempang ka ufukil mubin mapai pos-pos nafsu. Nuhun. Ini bahasa pos-pos nafsu. Ini anu matak aya lempang ge ka Allah teh aya nafsu. Namun teh aya nafsu mah moal aya bahasa taroki ka Allah teh nya. Urang aya lempang hate ka Allah teh lain berarti Allah teu ngaihato kana hate urang jeung artina Allah jauh ti urang. Allah mah teu jauh ti urang da muhitun di jamil makhlukat. Ngan hate urang nu ngarasa jauh ku sabab nafsu. Nu matak lempang ka hadrat Allah teh urang teh mapai akobatun nafsi. Dalam mun nafsu mah teu kudu lempang. Numatak ieu sabenerna hakikatna tarekat teh naon mujahadatun nafsi. Di mana anjeun merangan nafsu, tuluy nafsu geus eleh diperangan ku anjeun sehingga taat kana akal anjeun eta nafsu tasil ilallah. Hakikatna mah tepi ka Allah. Jadi atuh lempang ka Allah teh urang naon merangan nafsu kan. Matak mujahadatun nafsi teh rukun anu panggede-gedena dina ma'rifat. Ruknun a'dham fil wusul al mujahadatun nafsi. Rukun panggede-gedena dina taroki sehingga wusul teh eta teh naon? Mujahadatun nafsi. Nu matak di mana jalma loba merangan nafsuna tere wusulna. Aya jalma nu dicir lila wusul teh eta teh karena teh mujahadah sebenarnya. Faida syara'a mangka di mana-mana tumandang sisalik bil mujahadati dina mujahadah wa tolat jeung panjang alaihi kaitu salik nan al muddatu mangsa rubama kasala terkadang-kadang sungkan itu si salik anba di anwa'il ibadati tina sorena pirang-pirang warna ibadah biasana lamun dikir tuluy urang teh dina dikir teh geus lila tapi wasilna ieu teh wirid teh geus aya 3 tahun tapi ke hate teh cara ngalengkah-lengkah ti ufukil mubin teh biasana sok sungkan hari kasal teh ngedul teu pati turun aing dikir nah gitu biasana model usaha teh tebatian gitu teh teu pati purun bang biasana sok kitu teh wal auradi jeung pirang-pirang wiridan allati anu rutibat ditartibkeun itu lati alaihi kasalik payasulu mangka hasil indahu di itu salik naon siddat wahammi banget bingung wal ghammi jeung tegasna banget susah raubama tasawwala jeung terkadang mapaesan lahu ka itu salik naon nafsuhu nafsuna itu salik atarka kana ninggalkeun bil kulliyati kalawan sakabehna tedaikeun usul mah cenah mending keneh mangga tedaikeun usul mah cenah mending keneh eureun sakali wiridna gitu wiridna eureun tedaikeun usul frustasi itu begitu saja 3 tahun puasa bari wirid lah tuh muka sapah acan mending eureun we cenah sekali cek nafsu teh mah kita nafsu aya nu eureun aya nu ma kaunihi sarta kabuktiana itu si salik eta qad hasala nyata hasil indahu itu salik naun warna min ma'rifatillahi ta'ala tina ma'rifat Allah ta'ala Farsadahu mangka nuduhkeun ka itu salik saha asy-syaihu guru radhiyallahu anhu ila annahu kana sanyana kelakuan sareng tingkah ida pataha di mana-mana mukakeun Allah lahu kasalik wujhatan kana sebagian
minat ta'arrufi tina kama'rifatan aya naoan tegesna kana warna minal ma'rifati tina ma'rifat kaan arofa sapertikeun nyaho si salik bitorikid dauki kana perjalanan dauk ari dauk teh naon paningali hate nu pinuh ku sirrobani eta dauk ngaranna lapat taroduk jeung idrok wijdan dauk kaya makna dauk dina hakiki mah gitu lain perasaan ngasaan keasaan para ngarasa ku jasmani sanes maksud dauk teh naon paningali hatena pamangi hatena jalma anu pinuh ku sirrobani hadenana Allah Ta'ala karena sengena Allah Ta'ala eta hadirun anu hadir mahu sartana itu si salik mutaliun anu ningali ala halihi kara tingkahna itu salik aropa atau nanyaho itu si salik teh daukon kana dauk anahu kana sanyana itu kalakuan sareng tingkah lafa ila anta aya anu berbuat teu aya nu ngabogaan pagawean la illallahu angin Gusti Allah. Di mana-mana hiji kamakrifatan dibuka ku Allah Ta'ala. Wujhah teh mana cenah jang? Tariqud dao wujhah teh. Kumaha hadir hate di hadrat rububiyah? Eta hadirun ma'ahu mutaliun alaya ala halihi rasa ditingali ku Allah rasa deket ke Allah eta teh hiji kamakrifatan tah wujhah eta ngaranna gitu tuluy ieu diri teh teu ngaku boga pagawean. Jadi nu boga gawe teh saha la fa ila illallah. Tina sabab diri tengah ku boga bisa, tengah ku boga kuat. Dikuatkeun ku Allah, dibisakeun ku Allah, jadi nu boga gawe kecuali Allah. Ayana harokat sungkun, ayana harokat jeung sukun di diri urang teh karena indirojna apal Allah di diri urang. Lamun teu indiroj apal Allah di diri urang moal aya harokat jeung sukun di urang sabab diri urang teu bisa ngagerakeun dirina sorangan teu gerak digerakkeun ku Allah moal kuat dikuatkeun ku Allah jadi dirinya la fa ila illallah mutaliun ala halihi hadirun ma'ahu eta wujhada hadirun ma'ahu teh muhadarah geudeun matak tingkatan hate jalma teh dina nalika taqarrub ka Allah teh aya anu tingkatna muhadarah, mukasafah, muayana, musyahadah. Nah. Ayo tingkat muhadarah, mukasafah, musyahadah. Rasa deket jeung Allah. Di mana geus rasa deket jeung Allah jika ma'rifatan eta teh. Dan ma'rifat teh kakara ma'rifatan. Rasa deket jeung Allah. Eta teh syi'aul basirah. Syi'aul basirah teh rasa deket jeung Allah. Ilmu yakin. Tadina can aya yakin Allah Ta'ala mere ilmu yakin. Di mana dibere ilmu yakin yashaduka kurbahu minka. Eta ilmu yakin reaksina mata nyaksikeun ka anjeun kana deketna Allah ka anjeun jadi rasa deket jeung Allah hari sakit deket jeung Allah teh hadir di hadrat rububiyah Allah dihirupkeun ku Allah diatur ku Allah digerakkeun ku Allah kan eta di hadrat rububiyah eta lamun kieu gerak-gerak kuring hirup kuring bisa kuring eta mah jauh eta ya muhadarah di kitu rasa ditingali ku Allah. Lain ukur sakadarnya yakin yen Allah Ta'ala ningali, tapi rasa ditingali ku Allah.
Tuluy tajalli kan apal, la fa ila illallah teh tajalli apal, bi anha sholaqu yan hasilau ka itu salik. Nam tajalli apal. Allazi anu huwa ari itu tajalli apal teh eta awalut tajalliyati. Mimitina pirang-pirang tajalli indahum mungguh ulama ahli ma'rifat. Hasilnya tajalli apal. Mimitina hadirun ma'hu. Mutali'un ala halihi. Nah, akhirnya mah kumaha tajalli af'al. Ari tajalli teh geus dina makomana, da makom wasilin, tajalli af'al. Ari tajalli teh aya 3, hiji tajalli af'al, 2 tajalli asma wa sifat, katilu tajalli dat. Aya 3 tajalli. Ari tajalli af'al teh kumaha? Di mana makhluk usik atawa cicing. Tingali ku hate urang sajeroeun usik jeung cicing. Tah dina jeroeun usik jeung cicing teh aya pagawean Allah naon ngicingkeun jeung ngusikeun. Ulah nempo kana usik jeung cicingna makhluk. Tapi ningalina karena nyicingkeun ana makhluk jeung ngusikeun ana makhluk tah eta tajalli apal kadinya. Pan teu jauh. Ayeuna robah leungeun urang lobah kieu. Robah. Tah robahna leungeun teh ieu teh harokat nyieunna. Nah, ayeuna robah ieu leungeun. Nah, robah leungeun teh leungeunna nu bisa ngarobahkeun leungeunna sorangan. Lain, leungeun teh robah dirobahkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah. Jadi leungeun teh teu boga gawe waktu robah henteu. Eta harokatna lain gawe, jang lain afal Allah, harokat jeung sukun maka deh. Tapi asar afal Allah. Tapak damel Allah, robah jeung cicingna. Ari pagaweanna Allah na mana tuh? Nyicingkeun, ngarobahkeun, eta pagawean. Sok tingali ku hate urang. Ari robahna leungeun mah ketempo ku panon, peureum. Ari ngarobahkeun bisa ketempo ku panon? Teu bisa. Kumaha kapangina? Wah teh kusir ditinggalina. Cekolot baheula kudu bisa mangikeun tapak soang dina leuwih atau di awang-awang. Eta teh ditah tajalli apa sebenarnya mah ngan bahasa kolot teh cuman baheula tuh. Mun diterangkeun mah kurang ayeuna tajalli apa eta teh. Lamun ek tapakur sangkan ulah loba teuing non gerakna atau kerjana eta kolbu dina tapakur diringkeskeun ulah nu jangkung penek hejo beureum koneng makhluk nu ruksak nu kasep nu goreng ulah lempo kitu mah loba teuing teh pan geus we ningali ka makhluk teh kana naon sih kana usik atawa cicingna aya 2 sifatan makhluk teh aya 2 mun teu usik cicing mun teu cicing usik aya makhluk nu teu usik cicing ari ke Umar teh usik cicing cicing henteu usik henteu aya moal anu bisa ta eta teh ceuk ilmu mantek mah nah mani uhulu teu bisa eta makhluk kosong tina usik jeung cicing mani uhulu tuluy aya nanti kumpulkeun duanana ari ki Umar teh usik cicing, nya usik nya cicing. Bisa teu? Moal. Mani ujamin eta ngaranna. Kumpul duanana teu bisa, eueuh duanana teu bisa. Eta mani ujamin mani uhulu. Mani ujamin au khuluwin au huma wa wal haqiqiyul akhasu fa'lama. 2 perkara teu bisa kumpul duanana jeung teu bisa eueuh duanana. Eta makna di jek logot anu akur manana jeung nakid jek istilah menurut ilmu mantek. Anak kudul khulqul qadiyatani fi kaitin wasid wahidin amrun kubi. Mau bisa bener dua ari ki Umar teh euy diuk cicing atau usik.
Dua anak bener, nya cicing nya usik, mau bisa. Pasti kuwahidin, kudu hiji nu benerna. Mun teu usik cicing, mun teu cicing usik. Nah, ayeuna tinggal tapakur, ieu makhluk teh cicing jeung usik teh nyicingkeun dirina sorangan, datiahna sorangan atawa butuh kanu sajen pikeun nyicingkeun atawa ngusikeun. Ah, mikir dirinya urang. Ari mikir napa Qur'anna kumaha? Makhluk teh hirup bae. Lamun rek makhluk hirup, bener bakal bisa nyicingkeun dirina sorangan, bisa ngusikeun dirina sorangan. Tapi lamun makhluk teh ieu teh bae maot, pan anu hirup mah Allah. La hayata illallah. Tuh nu hirup salian Allah. Tapi makhluk hirup, lain hirup, makhluk hirupkeun hirupna. Keur waktu hirup teu boga hirup. Jadi eta si makhluk teh cicing dicicingkeun ku Allah, usik diusikeun ku Allah. Naon sababna? Sabab eta makhluk teh maot sifatna kan. Nu kasifatan ku hayat mah Allah hungkul. Salian Allah mah maot kabeh ge. Geuning aya hirup, eta mah dihirupkeun. Lain boga hirup ngan dihirupkeun beda. Aya anu ngabogaan sifat hayat hirup teh, aya nu hirup sabab dihirupkeun ku nu hirup. Kan beda. Cik antara jalma anu gerak ku dirina ayeuna mah hitung kana makhluk luhur ya. Jalma teh hirup ngusikeun sorangan aneh. Ari jalma mah bisa ngusikeun sorangan teh. Kita nyisiran jalma nu geus maot dingan mah. Iwal teh jalma maot lamun naik diusik, mun diusikeun kudu ngadusan usik. Lamun teu diusikeun teu usik. Jadi di mana geus disebutkan makhluk teh maot, geus teu boga apal, mun aya nu maot boga apal. Itu mendekat fakur teh kadinya we jangan nu gampang, harokat jeung sukun. Malah mah ulah napakuran sukunna harokat mah hiji diciutkeun deui tafakur teh kana naon? Kana tagoyurna makhluk. Al-alam hadisun li annahu mutagoyyirun. Robah. Ari robah teh anu tadina penek kajangkungan, robah. Nu tadina kuat jadi udu, nu tadina teuas jadi udu. Eta robah ngaranna kitu teh. Tagoyur, ada tagoyur teh robah kan? Nah, ieu tagoyurna makhluk teh nagoyurkeun dirina atau aku Allah ditagoyurkeunna? Wa Allah, mata ningali tagoyur makhluk teh langsung hate urang sir urang nyaksi kana apal Allah nu indiroj dina eta tagoyur gitu. Tapakurna Allah teuing napakuran penek napakuran jangkung lah ese teh mah geus we napakuran tagoyur hiji. Malah teres tepi ka Allahna gitu teh mah. Makhluk moal leupas tina usik jeung cicing. Mun teu cicing usik, mun teu usik cicing rea keneh anu ditapakuranana. Hiji wae mah geus tagoyur. Eueuh makhluk anu teu tagoyur. Aya makhluk anu tetep dina hiji kajadian. Teu aya. Budak ngolotan. Penek ngajangkungan. Anu teuas ngauduhan. Ulah ningali kana gerakna anu katempo ku panon, ieu dina tambukan anu cicing oge aya tagoyur ieu teh. Lok ditaplokeun teuas maksimal, geus maksimal teuasna ngauduhan deui. Nu mata kesekian ratus tahun mah teh muka nu kuat jadi ropoh, eta pan maju. Tagoyur teh, tagoyur maju eta tagoyur maju teh, maju uduh. Tangkal kai, ieu dina kai dina meja ieu. Ada cicing gawe aya gawe Allah naon keur ngagoyurkeun. Ieu teh makhluk, ieu teh meja teh tagoyur. Ieu anu tadina maksimal teasna ayeuna keur maju uduh nu matak sekian ratus tahun mah ieu teh jadi uduh. Wajah oge maju ancur jarua. Maju uduh tina teasna maksimal ayeuna teh maju. Tah eta tagoyur. Jadi lamun kitu eueuh hiji makhluk nu teu kaindiroj ku apal Allah sabab sakabeh makhluk tagoyur. Sedangkan makhluk tagoyur teu nagoyurkeun dirina tapi ditagoyurkeun ku Allah. Tah kitu. Engke urang deukeut kana tajalli apal. Di mana urang tajalli apal ya jang tidinya mimiti makom waliullah teh.
Samenit sadetik urang tajalikan apal, samenit makom wali urang harita. Ngan walina wali leutik. Tajali apal dari wali leutik. Ngan lamun can tajali apal acan, sing nepi ka hidung tarang ge can jadi wali. Anu karera bisa neraka ge tarang hidung. Can aya tajali apal acan. Mimiti makom aulia teh tina aya tajali. Terus nyentokeun tajali apal bisa kitu mah ge. Terangkeun deui pangkarunya mah ka indung bapak urang nu mekelan urang bejakeun balik ka imah. Bari si duru ya mah tajali apal teh kieu. Da teu tajali mah iman teh ku ahli tahqiq mah teu diperhitungkeun iman. Eta mah iman dina hitungan muamalah di dunia ya kitu dia. Ari teh tajali mah atuh poek katena ge. Can bisa tajali ka Allah mah itu ku ahli tahqiq mah. Nya dihitungkeun iman mah iman, ngan iman mukmin jahil disebutna. Lamun makom abidin anu mahjub saumur hirup mahjub si teu sagebrai-gebrai acan tajali dina sakabeh umurna. Rek hanya ti neraka moal teh jelema kieu. Hakikat iman teh tajali kan. Ngan lamun bisa diperhitungkeun iman anu teu tajali ripuh muamalah di dunia. Teu sah iman lamun teu tajali. Lamun urang boga anak awe ditanyaan, ditesel tajali, kumaha teh tajali pisau. Sok salat, yakin kana bener, asal aya ya geus iman lah bisa kitu. Bingung muamalah, sah pepencitanana segan mahjub iman. Sah pepencitanana, sah kawina. Lamun teu sah imana kufur, lamun kufur ulah diwaring berarti. Nu tajali ngawaring sam tajali, wah ribu we mun kitu. Tapi cek ahlu tahqiq di hadrat Allah eta iman anu teu aya tajalian dihitung iman teh kieu. Ya di hadrat Allah, coba ke sidang di hadrat Allah ge. Entak aya nu naroskeun, panjenengan lamun iman teu make tajali imana sah atau kufur cenah teh kasutna. Ah ulah nyebut kufur mah. Iman lain ngamun iman mukmin jahil disebut. Jalma iman tapi bodoh. Iman lain. Ya jangan disebutkeun husnul khotimah teh mahjubin. Anu husnul khotimah teh mahjubin. Ti diana mahjub. Lamun teu diperhitungkeun ku ahlu tahqiq iman dina sakaratil maut brai teh iman. Tajali. Lamun tajalian saumur hirup ti sok iman kumaha? Di yang ngajaran mau tuh ajaran dia. Dan panyakal meninggal ayeuna urang sing pait. Aing mah iman lamun can tajali mah Allah aing mah hukuman diri. Can iman bener jadi kakara iman salah keneh mumin jahil ge. Meninggal kitu Gusti. Lamun kieu wae mah abdi teh alamat mau disalametkeun ku Gusti. Dari pasian tajali. Ari disebutkeun husnul khotimah teh jang naon? Cek ahlu tahqiq mata jali dina akhir hayat. Asok mencit hayam menesok taliti. Hayam lamun dipencit krepek menelut ngelinyit nyawa anu terakhir brai bentak cicing. Tajal mah geus sakaratil maut kitu sok tingalikeun. Krepek ripuh pingsan sakepung hudang deui. Angger ngalepaskeun nyawa anu terakhir aya ketenangan anu hebat di dinya. Tah lamun tenang nu eta eueuh tajali, ta eta lah nu jadi ukuranna. Maka diajar tajali teh ayeuna memang mau terus diajar tajali. Taroki jeung suluh ka hadrat Allah nepi ka tajali ka Allah taala. Ieu mah di hukuman iman yakin bidalil. Iman eta ge ukuran iman naon? Iman ilmu. Nah, iman ilmu. Eta teh bahasa tajali teh jangan di ma'rif dina ma'rifat hos. Lamun dina ma'rifat amma eta teh paling ge bahasana iman.
dina maribat husma tarakil eta jalma kuat iman taya bahasa iman. Ta ieu mah jalma teh muayyana rohanina. Ta ieu mah musyahada. Ari muayyana teh tajalli teh kan. Ngan aya nu tajalli dina muayyana, aya nu tajalli dina musyahada. Ari betul kuat imana ieu teh. Arang geus meritungkeun iman. Aya bahasa iman biana padahal mah iman-iman kene teh disebutna teh. Kan iman ilmu yakin, iman ainul yakin, iman hakul yakin. Iman ilmu yakin anu yakin bidalil. Ya, mun dauqiyah dina iman ilmu yakin yashaduka qurbahu minka. Eta iman ilmu yakin teh nyaksikeun hate anjeun kana deuketna Allah ka anjeun. Coba jalma yakin kana ayana Allah tapi hate teu ngarasa deukeut jeung Allah. Deukeut mana hate jeung Allah? Deukeut kana sawah anu sakilo boga sawah di Ciawi 7 kilo. Deket karena hati hari Allah deket asa jatuh. Berarti ilmu yakin gak encan. Jadi kita boga dalil. Eta mah dalilna dalil taklid. Tuturti wungkul pada jangan ngadalilan gitu nurutan. Ari pahaman teh pan. Aya Allah, aya ditekadkeun ku anjeun aya Allah ditekadkeun. Naon dalilna? Aya ieu makhluk. Pas ditanya, ari nu jadi dalil karena ayana Allah teh si naha datiyah makhluk atawa wujudna makhluk atau tina jihad mungkin wujudna makhluk. Wah, ini nyaho, ini bisa dinyang. Kan tetep paham kana dalil. Jadi taklid gene dina dalil gitu teh. Iman taklid gene sanajan geus bisa nalar dalil. Cara gitu mah tetep paham kana dalil man. Kudu geus nepi ka paham nu jadi dalil teh tina jihad mungkin wujudna ieu makhluk. Karena tadina makhluk teh eueuh, tuluy ayeuna pindah kana aya, nu mindahkeun tina eueuh kana aya teh Allah. Engke tina aya pindah kana eueuh, sanu mindahkeunna Allah. Jadi menjadi dalil teh lain ayana, lain datiahna makhluk. Tapi naon? Jihad mungkin wujudna makhluk menjadi dalil. Wujudna makhluk jadi dalil, da makhluk teh boga wujud. Datiah makhluk jadi dalil, ceuk arifin eueuh datah makhluk ma adamun mahdun. Jihad mungkin wujudna, mungkin ya. Allah mungkin ngawujudkeun makhluk, mungkin teu ngawujudkeun makhluk. Jadi aya kaharti, eueuh kaharti kulantaran aya jeung eueuhna kaharti, maka jadi dalil kana ayana Allah. Kumaha wae Allah ngayakeun jeung ngeueuheun nah. Ieu teu paham kana dalil. Aya makhluk jadi dalil, ieu jelasna aya. Engke mun makhluk Allah rek naon ngadalilna ka Allah cisok. Namun geus kiamah murun tadi dalilan kalau kayaknya murun da Allah makhlukna. Tapi lamun tina jihad mungkin mah eueuhna makhluk jadi dalil, ayana makhluknya jadi dalil karena ayana Allah. Eueuhna makhluk jadi dalil karena ayana Allah, karena Allah ngeuweuskeun eta makhluk, ayana makhluk jadi dalil karena ayana Allah, sabab Allah ngayakeun eta makhluk. Jadi tiap jihad mungkin wujudna makhluk jadi dalil. Ditanya nanti tadinya tuh paham, mengakukan geus iman. Coba. Iman ilmu yakin cenah, da geus diaji. Marifat amna, padahal man can tauqiyah dina marifat am oge. Tuluy ayeuna iman ian, ainul yakin. Iman ainul yakin mah yashaduka wujudahu. Nah, yashaduka adamaka liwujudihi, gitu tah. Iman ilmu yakin, iman ainul yakin, yashaduka adamaka liwujudihi, nyakikeun Allah kana hate anjeun kana eueuhna makhluk karena nu wujud Allah. Tapi saya tajalli ka Allah jadi makhluk eueuh makompana deui. Eta ainul yakin, ari hakul yakin mah yashaduka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Nyaksikeun hate anjeun ka Allah, nyaksikeun teh tajalli ge. Nyaksikeun hate Allah, nyaksikeun hate anjeun ka Allah, ari makhluk mah teu kabandungan aya, teu kabandungan eueuh. Eta iman hakul yakin. Hadrat ahadiyah teh. Anu tadi dina ainul yakin sahibul hakikat. Anu hakul yakin hadrat ahadiyah. Eta teh geus diizah nyaksikan anu dat Allah. Ta'ala mun dina saya macam eta. Hakul yakin deh.
Disebut teh hakul yakin teh musyahadah. Jadi istilah musyahadah teh dina tajalli kana nurdat Allah Ta'ala. Padahal rilogat harfiah musyahadah manyaki. Karena af'al ge musyahadah, ngan musyahadah kena af'al. Tapi can diperhitungkan musyahadah ada can sampurna. Tajalli napan kakar ayah hiji dalam sampurna mah tilu. Tajalli af'al, tajalli asma sifat, tajalli dat. Nah gitu. Dina sakaratil maut teh jang didinya teh aya ketenangan. Tadidinya diuji ku Allah, sok siarek musyahadah teu ka aing jeung Allah. Lamun dina ketenangan nu eta musyahadah, wah. Silakan. Sajro hirup salat. Imana mahjub. Dina sakaratil maut beraih musyahadah keur ngap-ngapan. Mun diukurkeun sadetik musyahadah nu bieu dibandingkan jeung umur nu sakabehna bari salat teh mulya keneh nu sadetik ieu. Lailatul Qadar teh. Begitu maut menang Lailatul Qadar mana tajalli ka Allah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh tajalli kan. Lalu sangka daharun Lailatul Qadar. Aing keur wiridan cenah ya. Anu nganturan subhanallah subhanallah keur wiridan. Itikaf di masjid tanggal 27. Anu keketrok kantoran daharun iya sugan Lailatul Qadar. Atawana cahaya hareupeun, oh ya cenah broai teh cahaya. Eta Lailatul Qadar cenah kang eta? Tanyakeun ketempuna ku panon lain. Mun ku panon atau ku kolbu atau ku siru. Nah, lamun hayang aya ku siru, teh Lailatul Qadar arifin. Lamun hayang aya anu katingalina eta nur ku kolbu, bisa alam jin, bisa naon? Bisa pahmi anillah. Panghanap Lailatul Qadar teh pahmi anillah. Pahmi anillah mukasafah musyahadah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar teh tergantung makom kan. Ari ibadah abidin Lailatul Qadar hayang Lailatul Qadar tajalli. Wah bisa sekolah SD ijazah hayang SMA masih. Wah beda tuh. Lamun di kalangan abidin, lamun di abidin minangka Lailatul Qadar non fahmi anillah. Kita di kalangan abidin. Lamun di kalangan salikin nur ikhlas. Minangka Lailatul Qadar. Lamun di kalangan arifin naon tajalli dah Lailatul Qadar. Lamun di arifin mah Lailatul Qadar teh tajalli kana nur dah. Lamun di kalangan salikin mah nur ikhlas tajalli kana af'al atau kana sifat jeung asma. Di kalangan salikin. Lamun di abidin mah fahmi anillah. Nur amal fahmi anillah. Matak ya innal ramadana litanwiril qulub. Ingat litan wiril qulub teh aya pan senyana Ramadan teh eta pikeun nyaangan hate. Tah aya cacaang nu datang kana darul qalbi, aya caang nu datang kana wastu qalbi, aya caang nu datang kana sadaul qalbi. Nu datang kana darul qalbi ka dieu paling timbul nur amal. Jadi sanggeus Ramadan teh loba amalna teh eta Lailatul Qadar abidin eta. Mata klaisal id liman labisal jadi dua lakinal id liman taatuhu tajib. Namun tas Ramadan teu nambahan amal eta teh abidin mah teu meunang Lailatul Qadar. Lamun di kalangan salikin nah nur amal teh mah Lailatul Qadar teh mana? Muka siapa? Lailatul Qadar. Itu mah pahami anillah, paham ti Allah, sehingga hatena condong kana amal. Jadi getol amalna. Ieu mah muka siapa?
Ari muka sapate terbuka ka sajeroan alam mulki, ka mana? Ka malakut. Rai ka misal, ningali ka lauhil mahfuz atawana. Pokoknya dibukakeun ku Allah Taala ka alam ghayabat. Datang malaikat mulkim, ngawurukan ka urang. Ilham, hasil tina ilham naon? Ikhlas dina amal. Tajalli kana apa? Asma jeung sifat. Disebutna nur ikhlas, henteu nur tajalli. Sabab ari tajalli teh intina tajalli mah tajalli kana nur zat Allah Taala. Tah lamun arifin mah tajalli kana nur zat. Jam'u teh jam'u jeung dat, lain jam'u jeung sifat. Mata Lailatul Qadar definisina lailatun yukhtasu fiha salik bitajalli khos. Wa huwa waktu tidak usuli salik ila ainil jam'i. Hiji peuting nu ditangtukeun ka salikin. Mana ditangtukeun ka salikin teh? Jam'u ka Allah. Jam'una sir kana nur zat Allah. Lamun salikin mah jam'una si eta sir tajalikan apal asal jeung sifat. Lamun anu makom abidin mah pahmi anillah loba amal. Mata tilu nur teh. Nur amal, nur ikhlas, nur tajalli. Eta. Mata kadar nalayangan Lailatul Qadar geus apal di baheula ngan teu apal nyatana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh mana cenah euy? Malah mau inukur zikir budak santri dina pangimaran. Deureyan ku budak kudu babaturan naik ka luhur. Aya buah romanis kugrag kana lahunana. Wah aing menang Lailatul Qadar. Munya yang Lailatul Qadar dahareun. Tapi keur ahlu ta'am mah meureun eta Lailatul Qadar. Keur ahlu ta'am Lailatul Qadar eta. Ramadan mah saking hebat boro-boro umat Islam. Anu lain umat Islam gak dulu untungnya di urusan jasmaniah mah. Beda jang Lailatul Qadar deh. Jadi nur amal, nur ikhlas, nur tajalli, eta Lailatul Qadar. Namun taya nur eta teu meunang Lailatul Qadar nanti. Matak Lailatul Qadar teh kubaturna kapan teh? Lain dina 17 tanggal 2, tanggal 3 geus mareunang batur. Tanggal hiji malam hiji geus ngagebrai batur mah muka sapa. Tanggal 3 geus menang tajalli batur. Jalila teuing kudu ngalikur sih. Malah lain Ramadan geus meunang batur mah tajalli. Nasawal tajalli. Tuan Habib tajalli betul. Dia mengadakan Ramadan kakara tajalli. Dasar dagang tara laku, batur marema kakara laku. Hari itu marema mengalangi we. Teu meunang naon-naon. Paur we paeh bulan Syawal kitu tajalli. Loba nu teu paham kana tajalli. Karena iya kana Lailatul Qadar. Ayo geuning cenah Kang anu dihitung cenah. Tah ayeuna tanggal 23 heuy ayeuna Lailatul Qadar ka masjid. Masjid taruri tobat di masjid maca Quran teu sare sabab penting. Itu tah ieu teh sabab pentingan Lailatul Qadar. Jadi nyangka teh aya hiji penting nu disebut Lailatul Qadar keur sararea. Lamun Lailatul Qadar nu sabenerna kitu gampang bener Lailatul Qadar. Ya, teu kudu make persiapan ti Rajab, litathil badan, datang Sa'ban litathil qalbi, teu kudu gitu. Mun cewek tanggal 17 hudang meunang berarti begitu. Geuning cenah Kang teu disalahkeun jalma anu nengan Lailatul Qadar kitu. Kan bae Lailatul Qadar abidin, teh nu kalangan abidin kitu nengan Lailatul Qadar mah. Pengkuri di tanggal hiji sare, tanggal 27 hudang, tanggal 28 ge sare deui. Jadi ngan sabulan teh sakali nya Lailatul Qadar na eta. Berarti itu mah sare dibandingkan jeung nu sare mah alus harita keur jalma eta mah gitu. Mata Lailatul Qadar heuh geus meunang gitu. Eta mah Lailatul Qadar abidin itu mah geun. Ari urang mah aya nu geus sedang ngaji mah can nyaho Allah kitu dengan Lailatul Qadar teh. Jadi Lailatul Qadar teh tajalli ka Allah. Kudu mujahadatun nafsi, lobakeun amal,
hate urang mun tina muhadharah naik kana muka siapa? Mun tina muka siapa? Naik kana muayana, naik kana musyahadah. Ta eta itu qadar ummah makom. Kalau yubali mangkan temal duli itu si salik hina idin hina nalikana fatahalahu wujhatan dikilatil amali kana setik amal ya lamun Allah teu ngeresakeun loba amal ka urang tapi hate urang dimusyahadahkeun ku Allah entong jadi bingung naon sababna saeutik ge loba misal eta amal tapi ayeuna sawalikna lamun Allah ngagerakeun amal urang ngagerakeun diri urang karena amal anu loba ngan hate teu dibuka-buka alah dan kudu curi kitu mah naon sababna taur sabahalala di dunia sungguh-sungguh ibadah kayak poso ibadah teu pernah maksiat ibadah ngeduk terus di dunia kayak poso ibadah datang ke akhirat tanya-tanya tina neraka waduh celaka 2 kali itu aja. Batur mah hanya tina neraka teh ngalajur nafsu di dunia nah. Ari urang mah tukang salat, tukang wirid tina di akhirat tanya-tanya tina neraka. Aduh. Naudzubillah, pangcilakan aja jalma itu. Jadi atuh di ibadah kenana teh mata siksa, nya siksa. Mata kalau orang ibadah teh asa hebat dirina, lu kalau ka ujub. Batur mah beuki tawado hasil ibadah teh mah kalau ka ujub. Beuki goreng hatena. Matak dinaikam ke diharap rubah mata tahala kababal to'at, mata tahala kababal kabul. Loba jalma nuku Allah ngan dibuka lawang to'atung ku ngeduk ibadah. Ngan hati itu dibuka makbul acan kamu makjur. Yon cilaka mah eta. Matak loba anu di dunia juga ahli sawarga datang ke akhirat jadi ahli neraka. Seperti jalma anu dina hikayat salaf soleh. Di zaman salaf soleh teh aya jalma tukang ibadah. Balas tukang ibadah kasohor ka mana-mana nepi ka dipercaya ku jelema. Aya jalma rek liliaran boga emas loba dituna di masjid anu ngagarong. Itu meureun baheula macan usum aya bangur lain di kabangkeun itu. Tah dipiapekeun ka jalma. Kabeneran teh jalma tukang ibadah. Bener ketingali. Kan ni HP emas euy. Wingi liar. Nyak cenahkeun sok kadekeun. Liar ini. Mau jalma anu liar teh tah. Tuh. Sajalma teh jalma anu liar teh balik deui. Ari jalma anu dipihapeanana maot. Tuh, jalma ibadah teh ya datang-datang. Ari emas aing di mana ditunda deui jalma paeh dipihapeanana. Tukang ibadah na eta. Mau aing nanyakeun datang ka kiai. Kiai teh, saya nanyakan kan ubus maut macam, saya, lamun anu muka siapa mas alam barja, bisa nanyakan jangan anu maut, ya dipiapian emas lain dikemanakan, ngan orang nanu kudu kabarja kan itu, bisa ente kabarja, kalau kabarja kalam jin gitu bisa, batur main bisa kalam jin, mata kapal jin di anu, tak itu teh. Geus bisa ningali ka alam jin, bisa. Cicing ulah dia cek nu majubin mah nu ngaraji teh euy. Dia lihat kan teh eta jalma rekul. Ora mah jin 5.000 ngaji. Engke di masar di ditu ngaku guru. Oh, aing bisa ibadah bener cek jin, ladang ngaji bareto ngaku guru. Aya jalma rek ngeluh ka ajengan keur sare teh nyahoeun pangmeunangkeun ku jin teh. Eta kehe dari ngaruksak guru aing ku aing jadi lawan. Tadi cekar nu neluhna mah jagoan ajengan lain jagoan teh nyahoeun ajengan masyarakat. Ngan Allah ngerasakeun ka eta muridna anu jadi jin teh ngalawan ka ditu. Baik deui hirup keneh wae cenah euy. Jagoan kitu. Padahal mah teh nyahoeun ajengan mah. Jin teh loba nu ngaraji jang. Milu jeung jalan. Milu urang hungkul ngaji. Ke di akhir di pasar itu aing besok ngaji bareng cenah aing bener salat teh cenah saeutik-eutikeun udah ngaji bareng jeung maneh ngan maneh teh nyaho ka aing cenah
Da jin ge henteu pinter kabeh jang. Anu belet jin ge sarua. Urang ge sarua, aya nu bisa ka alam jin ban. Jelema aya nu bisa ningali ka alam jin aya. Aya nu teu bisaeun ban. Lolobana teu bisaeun ningali ka alam jin. Tak jin ge anu belegu sarua jin ge. Untuk kabeh jin bisaeun seperti sakti sore. Teu jin ge bodoh we. Anu jin ge nu pinter makrifat ibadah aya waliullah biasa. Waktu bajin gara ditaklif sarua. Ngan lolobana belegu jin. Matak jadi jara di setan marit. Lamun lumpang putih ngoyak-ngoyak gitu. Oh, guyang. Zaman burangan hatena ngacir. Eta jin teu bisaeun ngagoda hate jelema. Itu gaweana teh. Nah, gitu. Betul mah kabarja bisa ngobrol. Ya mah alam jin gitu bisa kabarja. Lain kabarja, tajali ka jabarut. Betul mah, tajali kana asma sifat. Tajali kana asma sifat mah luhur batan muka sapa ka alam barja. Hebat keneh jalma nu tajali kana asma sifat dibandingkeun jeung jalma nu bisa ngobrol jeung nu geus maot. Ngobrolkeun jin keulun sejin ngobrolkeun. Keur ngaos ti apa-apa heula ngobrol ngadongengkeun jin apa teh. Maledog. Wah, tak ulun cenah ngobrolkeun. Maledog. Ini cek urang mah tunggul pipir balong terus diteplok urang teh kuletakan. Kapan anu neplokna teh gering. Kunaon karaton aing diruksak si keher jeung Atuh da cek naplok galengan aing teh nya cek aing mah tunggul cek sia karaton. Nah eta jalma nu tadi teh maot bingung nanyakeun datang ke ahli mukasabah. Lamun cek kiai ahli makrifat mah apaleun rangkeun cek kiai ya sia. Hayang nyaho mas maneh anu di PHP-keun. Yes, en mah kieu cik datang jam 12 peuting ka antara makom Ibrahim jeung Baitullah malam Jumat ya. Tah kumaneh jeroan ke di dinya jam 12 peuting teh. Namun jahit teh mangorna jahit tah kene malam. Di mana malam tanyakeun kumaneh di mana itu mas ditunakna kana tak kitu. Eta teh ahli ibadah bener geus kadinya celumpat elit kok. Di zaman salaf soleh datang ke Baitullah. Salat di dinya teh. Sanggeus salat teh jam 12 peuting duduk salat. Jam 12 peuting di geruan. Aneh unta eta jalma, aneh ahli ibadah euy. Tapi ka cilaka ya aneh kunaon ieu dosana jalma. Kan di dunia ahli ibadah ketinggalina. Di geruan eueuh geuning cenah kadinya sabab roh-rohna jalma anu barak jama ditampungna antara makom Ibrahim jeung Baitullah di dinya. Balik deui mama waduh teu kapanggih cenah di geruan teh teu ngajawab. Astagfirullahaladzim eta jalma ahli ibadah cilaka. Teng cenah ke sumur burhut tuh ka ditu di Yaman. Ini ke sumur burhut. Geruan di kumana ke jam 12 peuting di geruan ayang jawab bener. Bon, ayang jawab. Memang hanya ke masjid penasaran, kunaon cal maneh cilaka euy. Kapan tukang ibadah mana teh cenah di dunia? Aing teh cenah aya kasalahan saeutik kira-kira. Kunaon para ingat kadulur nu di negara ajam, balas katungkul ibadah poho silaturahmi begitu. Dosa de poho silaturahmi katungkul ku ibadah. Lamun urang poho kadulur sabab urang tukang mayor walah mun kacidak gede dosana meureun. Cedak katungkul ibadah poho tah kadulur tara silaturahmi. Wah, itu teh. Entah kudu sing daek silaturahmi. Wah, cenah teh jauh kan negara jam padahal mah tuh silaturahmi teh pan beda-beda. Silaturahmi anu datang ngucapkeun salam datang awakna bari bang bawaan tah eta pangaluna teh
silaturahmi. Nu kadua, silaturahmi datang ngucapkeun salam bari datang awakna. Henteu barang bawa dat teu boga. Nu katilu awakna teu datang, salamna datang, babawana datang. Kayak gini ya merek putih cenah kadulur bijakeun salamna cenah gini. Eta silaturahmi nu katilu. Itu nu kaopat silaturahmi teh silaturahmi anu pang gampangna naon? Awakna teu datang, babaan teu datang, salamna wungkul nu datang. Bener kitu. Salamna ka anu gitu kan. Eta silaturahmi keneh. Waduh rek nyampe salam ge eueuh nu ka dituna ayeuna mah. Aya silaturahmi nu pang paneurina nu kalima naon? Ngaduakeun ti kaangangan silaturahmi keneh. Poho ngaduakeun dulur teh. Saking betah hirup dina ibadah kalau nanti tarang ngaduakeun dulur. Cilaka jalma dihisab heula euy. Aing ditanyakeun, "Mas aing di mana?" Dituna di anu. Ku ulama ahli dohir mah, ku jalma ahli dohir ling ulama. Ku jalma ahli dohir mah eta teh dihartikeun dohirul ka alam. Lain panampungan anu baragja di dinya ditunana, di Buruhut di ditu, di daerah eta lain sabenerna. Penampungan roh anu mulia dina tempat nu mulia, penampungan rohna anu hina di tempat anu hina. Sumur Buruhut teh apa eta teh? Nya sumur geus teu dipake geus teu jarian syukuran mah kitu. Yang anu hina. Lain berarti di dinya gitu. Mising dia gede sari bisa muka sapa maka lambar jah. Muka sapa ka lambar jah. Kajawab kemana pertanyaan munkar nakir. Waduh, cenah hese aing kajawab deh. Kan guru ahli tasawuf kan di zaman Siti Robiah Adawiyah. Siti Robiah Adawiyah teh dina iri-iri 85 Hijriah. Ayeuna. Nah. Maot Siti Robiah Adawiyah teh. Pan istri nu kasohor jadi wali teh Siti Robiah Adawiyah kan. Sehingga eta istri teh ku sabab soleh-solehna teu pernah boga salaki mung aing kunaon bisi ngeganggu ibadah panarikur salat teh gini tuh pangliheukeun kopi ini keur ngeunah-ngeunah tak korup gitu pasieun kaganggu ngarumasakeun lemah padahal mah bisi ngeueuh kopi salaki ge ibadah sarua mah gitu ari sabenerna mah eta mah nuduhkeun kana yen jalma istigol ku ibadah we balas cinta ka Allah gitu. Teu nyahoan duit si Robiah mah teu. Pan budak urang mah 3 tahun nyahoan duit. Jadi 1.000, duit 10.000 apa alun. Ngan Robiah teh aya 2, aya Robiah urang Sam, ka eta mah biasa eta mah boga salaki bari jeung kaya raya biasa. Ieu mah Robiah Adawiyah nu eta mah tah urang Basra tah eta mah anu tilas jalma belian teh awewe belian saking hinana eta awewe ketika dijual belikeun aman ditatawarkeun dipeleyengkeun di pasar ngondekeun meuli atuh da geus ini bari reyo da trek naon dibeli ge beneran aman nu meuli aya tukang dagang nu karingan dibeli we tukang dagang si orang lelek dijidikeun amat dimerdekakeun geus sia merdekain mah nggak jadi amat dibeli ke mana merdeka sang dimerdekakeun ibadah terus mumpung aing merdeka kewajiban ngahidmah ka sayyidna ban no didinya tobatna si Robiah Adawiyah mah lamun urang asup ka imahna anu reyod saung butut teh dina gigir sajadahna teh jeung dina sajadahna aya cai awur-awuran lamun kurang ditingali eta cai tang tu bakal nyangka eta cai teh tilas wudu peuting tahajud Siti Robiah Adawiyah. Padahal mah lain eta teh cisosa Siti Robiah Adawiyah tilas tobat peuting. Pan Sayyidina Umar mah tobat teh ceurik teh kaleng ka dieu tapak cipanon teh tah aya tapakan balas remen meureun. Sayyidina Umar tobat teh gitu Bang. Siti Robiah maot. Nah papangi rohanina jeung
jeung ahli tasawuf deui, guru besar tasawuf di zaman harita. Ditanya Rabi'ah, kajawab itu pertanyaan munkar nakir kumana? Kan di dunia mana ditanyaan baheula cenah. Ku gegedug tabiin. Disirek boga salaki maneh ku kami cenah dihukum ambung cenah. Loba kabingung uing mah teu hayang boga salaki. Naon kabila-bila teuing bingung. Loba we kabingung. Begitu Siti Robiah. Bingung naon? Bingung maot sieun teu kajawab pertanyaan munkar nakir. Sieun maot teu kabawa iman Islam nepi ka teu aya himah kana dunya. Siti Robiah mah tolak tilu kana dunya teh. Saya tapan keur puasa boga dahareun sapiring cai sagelas. Dahareun sapiring teh ku ucing. Takeun bae da boga cai cenah. Pas rek nyekot cai geus deukeut kana magrib. Kadupak ku leungeun sorangan awuran. Geus awuran teh kana dahareun ngalengis, lain gegelem nang beuh lain kitu. Gusti abdi teh ieu teh pangawakan awewe anu geus kolot bari rapuh. Bade dikumakeun deui abdi teh cenah ku Gusti teh. Tah sakitu bila ge langsung datang hatib, Rabi'ah, lamun maneh ngamaksud kana dunya ku kami dibere sama maksud kami. Tapi aing rek ningkah tina hate maneh. Didinya Rabi'ah. Sagruk ceurik men teh dihampura ka Allah. Tolak tilu ka dunya teh geus. Tah hirup ge aing geus aya moal ngarenet dunya di Rabi'ah Nabi'ah. Montak boro-boro tanyaan kuno goreng patut. Isu tabiin nawa nanyaan mungkin aing. Kajaba lamun bener maneh hukum kudu sanggup heula ngajawab pertanyaan. Sok cenah tanyakeun ka aing, mun kana nanyakeun masalah naon. Masalah kitab juga ditambul ku aing kitab kabeh pikeun. Itu. Isu tabiin jeung mujtahid mutlak pan pinter kan hore isu tabiin itu. Sok tanyakeun, pasti tanyakeun. Sok pangajawabkeun. Kuring mun maot rek kabawa iman Islam atau moal. Saya nanyakeun kitu. Sebenarnya nanyakeun kitab. Sok cenah sugan anu sejen deui, tanyakeun deui. Mun kuring ke ditanya man robuka, sanggup ngajawab moal kuring ke. Salamet tina pertanyaan munkar nakir. Saya cenah eta kitu. Ketulus balik. Mata kro ide yang mah teu purna boga salaki aya. Begitu saja. Ditanyakan, Pak, mana sepan geus maot Rabi'ah? Iya cenah. Kajawab teh pertanyaan munkar nakir. Pugu cenah datang munkar nakir nanyakeun ka kuring, man robuka. Kumaha mana dijawab? Sekuring teh kieu malaikat, anjeun duaan bener diutus ku Allah. Kira ku cenah euy Allah teh nyahoeun kana hate kuring maka kudu nyanyakeun heula ku anjeun. Itu camat ini nanyakeun ka eta. Sehingga cenah anjeun diutus ku Allah keur nanyakeun hate kuring, nya Allah teh nyahoeun kana hate kuring. Uing mah boro-boro geus dibarjah di dunia keneh ge nah hate eueuh naon kecuali Allah nah hate kuring. Teu nyaho duit, teu nyaho salah lalaki. Sabab naon balas Allah hungkul di hate eueuh tempat pikeun naon-naon. Balik deui malaikat can teu nanya deui ka aing. Oh gitu. Itu teh jangan balas musyahadah gitu deh. Jadi ke alam barjah mah deuk saja. Jauh kene ka Jabarut jeung ka barjah mah. Barjah mah aja ya. Ya alam dunia. Rasa urang ayeuna ieu dohir. Kabeh jeroan alam jin. Kabeh ditueun alam barjah tah, beditueun eta, beditueun alam jin alam barjah deukeut. Sajajar jeung misal alam duriyah, alam suroh, alam haba, alam barjah tadi dinya. Deukeut barjah. Mentak cenah geuningan di barjah, nempo ka urang nyerangkeun ka urang ka dieu. Da deukeut atuh da. Maneh di eta mulki malakut sajeroeun rasa anu aya di mulki di dieu sajeroeunna barjah tadi dinya. Barjah itu termasuk alam malakut, alam malaikat. Sejajar jeung alam misal ini.
Li anal qasda karena cenah tujuan minal amali tina amal eta al qurbu dumeungeus atawana deukeut kurang min hadrati rabbi ti hadrat pangeran. Maksudna amal teh naon deukeut ka Allah. Ayeuna rasa deukeut jeung Allah. Berarti geus nepi kana naon tujuan. Loba ibadah teh karena hate hayang deukeut jeung Allah. Ayeuna ku Allah taala geus dirasakeun deukeut ka Allah. Dimuhadharahkeun. Ari muhadharah teh hadir, ari hadir teh padeukeut kan? Menyaya hadir uang di dia Batur Jakarta. Hadir mah pahareup deukeut itu maksudna teh lain pahareup jeung Allah kabeh. Deukeut rasa deukeut jeung Allah. Wa pathutil kal wujhati ari terbuka na eta sabagian kamakrifatan eta dalilun ciri ala dalika karena itu kurbu. Namun orang ku Allah geus dibuka sebagian nur kamakrifatan eta ciri geus deukeut hate urang ka hadrat Allah. Lamun usul teh geus deukeut kana usul, mun tajalli geus deukeut kana tajalli, malah kadang-kadang sebagian tajalli eta nu kapanggih urang. Wa ala annahu jeung kana sanyanyana itu si salik eta mu'tana anu nemen-nemen. Bihi tu'al eta mu'tana anu nemen-nemen bihi karena itu amal. Wa anahu jeung sanyana itu si salik teh eta saya siru maka jadi tu salik teh min ahli wuddihi tina ahli resep ka Allah taala. Wa kontakunu jeung terkadang kabuktian non kilatul amali setik amal eta bisa babi marodin bisa bab gering. Masalah setik amal mah eta lain ukuran jang. Aya karena bisa bab gering setik amal. Namun urang ku Allah diberi gering setik amalna. Tapi Allah mere makrifat. Wah, leutik ge ulah ditung saeutik. Yang kuhu anu ngarintangan itu marodu ka itu salik, anu tina itu amal. Faidah hasola di mana-mana hasil indahu itu salik nauna unwarna minal ma'rifati tina kamarifatan bi an aropa ku yen nyaho itu salik ana nuzulal marodi sanya datang nagering bi ka itu salik eta khairun leuwih alus minasihati tibatan sabir. Lima karena perkara tihi anu tetap itu bina itu marod min tarokihi tina naiknya itu si salik amal utikan tapi hati ditaikkan ku Allah tina muhadharah kana mukasafah kana muayyan. Wa anallah jeung sena Gusti Allah tayap alum midamel Allah. Bihi dina itu marod makana perkara yuridu anu ngarepkeun Allah kana itu mah ala yubali mangka entong berduli itu si salik hina idin dina kana kitu bikilapil amali kana setik amal dina nalika urang saeutik amal boh ku sabab gering atawa memang ku Allah taala disaeutikeun amal tapi lamun hatena ku Allah ditaikeun entong pedulilah kepada setik amal. Ainahu mangkasna Allah mapataha temukakeun Allah hakana eta wujhah ayatil kal wujhata tegasna kana eta sebagian kamarifatan laka ka anjeun illa wa huwa anu ari Allah eta yuridu ngarepkeun Allah aya ta'arofa kana ngamarifatkeun Allah ilaika ka anjeun ay wajhaka tegasna madepkeun Allah ka anjeun bi fadlihi kana padol Allah wa yuqarribu jeung ngadeukeutkeun Allah minkati anjeun wa yatajalla jeung nemrakeun Allah taala alika ka anjeun ngatajalikeun Allah alika ka anjeun bisifati kalawan sifat-sifat Allah wasmahi jeung pirang-pirang jenengan Allah taala wala sakat temangmang anna dalika sanyana itu yuwajihuka bi fadlihi wa yuqarribu minka eta andomun lebih gede min kasratil amali tahirati tibatan loba amal zahir di mana ditaikeun derajat kamarifatan hati orang lebih utama daripada dilobakeun amal zahir. Margi aya paribasa amal zahir sagede gunung, amal batin sagede sireum, lebih utama amal batin sagede sireum. Alam ta'lam na teu nyaho anjeun anna ta'arufa sanyana kamarifatan huwa ari Allah eta muriduhu nu ngadatangkeun itu ta'aruf alaika ka anjeun. Ai muhasiluhu tegasna nu ngahasilkeun
Karena itu ta'aruf lah kakaannya ditoriki tapaduli kalawan perjalanan kurnia padol teh pamere anu tanpa sabab teh. Wal amalu jeung ari pirang-pirang amal. Eta anta ari anjeun eta muhdiha nu ngahadiahkeun kana itu amal. Ilaihi ka Allah taala. Wa nama jeung mana perkara tahdi anu ngahadiahkeun anjeun kana itu ma ilaihi ka Allah. Mimma tina perkara wari Allah eta muriduhu nu ngadatangkeun kana itu mah alaika ka anjeun. Masalah amal cenah urang ngahadiahkeun amal urang ka Allah. Nya kitu ngahadiahkeun amal urang ka Allah. Ari anjeun bisa amal ku cacing. Wah, Allah kan atuh lain kitu mah amal anjeun teh dikalokeun lain hadiah anjeun ka Allah terus kitu mah. Kan Allah ngadatangkeun warid gitu. Ngadatangkeun nur ilahiyah kana hate anjeun timbul amal. Amalna amal naon? Amal ibadah ka Allah. Jadi amal ibadah ka Allah tong diakukeun ku urang. Namun sabuna urang mah tempat dohir apal Allah. Jadi apal Allah ku Allah dipadamkeun ka Allah begitu. Rior diakukeun aing boga salat, Allah kudu muruhan sabab aing boga gawe salat. Ban. Di aku boga pagawean urang ta eta salahna teh aku boga pagawean. Matak sok rasa hebat. Jadi aku pagawean aku dirina. Tapi lamun ingat kana sabenerna mah bener kitu euy. Pagawean teh nu uing teh ari bisa ku sadi bisa keunana ku Allah. Hayang salat ku sadi hayang keunana ku Allah. Atuh leuh begitu mah salat kali nu urang lain. Naon atuh salat teh? Padol Allah ieu teh. Ari hakikatna salat naon? Jamal Allah ieu teh. Yang Allah kasipatan ku jamal, lain beja aing salat dohir di diri kuring. Ku Allah aing digerakkeun kana salat ta ieu jamal Allah teh nu sabenerna. Dimulain salat teh aing hebat sabab sok salat. Batur henteu malah jadi Firaun eta mah dang salat. Tak kabur. Balikeun kana asal, nu tak balikeun ka Allah dina migawe salat di mana hate balik ka Allah, mungkin urang bakal nyaki yen nu boga gawe lain urang tapi Allah. Matak dirina moal ngarasa hebat, pinter lain nu kuring, matak jalma pinter teu ngarasa pinter. Si urang teh batur mah waktu pinter tajali kana jamal Allah. Ari urang nyaki aing anu boga pinter, ta eta mesti kopi teh eta. Matak salatna teu jadi alus, pinterna teu jadi alus. Ku sawa pinter merasa hebat, jadi takabur. Walah, Allah mere pinter teli ka surga keun. Eta mah da cina bareng jeung Firaun ka neraka. Cina bareng jeung iblis, lan iblis ge abawas takbar. Di mana dina hate urang aya kibir, aya hebat sing ingat. Ayana mun keur kibir teh kudu inget ka iblis. Mata guru pepatah. Ya mimitina hirup bener mah. Dina salah ngaku salah. Lamun urang keur takabur sing karasa aing teh teh keur takabur. Tak itu mimitina mah. Di mana keur ria, aing teh hate teh keur ria. Lamun urang keur takabur asa keur tawado, jauh kene kana bener. Salat mahjub rasa rek diganyar pan gede harapan. Lamun rek salat mahjub geus yakinkeun ku ate Gusti, yakin amal abdi moal aya diganyar naon sabna mahjub ungkul sebab salat teh hati abdi teu milu salat di sawah di mana dakeun. Matak menta pangampura Gusti tina salahna salat abdi. Jadi ta salat teh ngarasa hebat malah menta pangampura ka Allah. Matak istighfar 3 kali. Istighfaran salat salahna salat teu dipigawe ku jawari ku jasmani. Istighfar nu kadua, istighfaran salahna tujuan dina salat. Ka mana tujuanna? Aya ria tadi Bang, saya tujuan ka Allah. Kalau ulin di sawah kan itu. Katiluna istighfaran pate kadang salah anu tadi rasa uing bisa salat. Itu. Maka ta salat teh istighfar. Eta jalma mahjub salatna tapi geus ngarasa salah dina salah. Mimiti rek jadi wali teh didinya ja. Ori kitu mah salat salah geus asa hebat. Gusti abdi teh kotas duha kumaha ya salat dagangan mojret wae. Jauh kene eta rek jadi wali teh ja. Ngaku kene pagawean dirina ulah kitu kabeh. Matu matsuri
Tas amal tas sholat duha ini ke pasar gede bati ceurik betul. Ceurik teh Gusti muga-muga ganjaran duha abdi teh kasayan duha ngan ulangan ukur gede bati ya. Da abdi mah teu condong kana bati gede sholat duha teh neangan ridho Gusti. Lain apa tuh aing ari sholat duha mah gede bati. Itu teh ngerasa hebat lah dirina nu kitu. Ya tapi ngaku boga amal, tak amal mahjubin begitu. Engkau ngadoa teh salat Gusti itu kumaha teh diijabah wae. Mentak digebrak ku ahlu takik ngadoa ngarep-ngarep ijabah cacat ubudiyah ini. Ciri hati condong na ka mana? Kan dipenta ka makhluk. Ngadoa ka Allah, hati condong ka makhluk. Coba. Kan dipenta. Hitung-hitung duit di dia, Mang Umar belah dia. Tah, Mang Umar jadi dia nu boga na duit. Orang yang harupan duit ya, Mang Umar mata duit. Dia malah dibukangan gue. Padahal manu dipenta mah teu sanghareupan, Kang Umar itu duit saha? Duit aing semua. Cik abdi nyungunkeun atuh hiji mah. Kan sopan bener gitu mah nya. Menta maju usaha ari yang hareupna karena maju usaha ari Allahna nu dipentaan tukangan ku hate urang. Ya lamun urang barang penta sanghareupeun hate ka Allah ulah yang hareupeun anu diusup ucapkeun ku urang. Gusti sing maju usaha abdi yang harus nate ka mana? Ka Allah, lain kana usaha. Terpenting sebenarnya mah maju usaha mah penting kana ridho Gusti abdi. Geuning make menta usaha, abdi mah bahasa hungkul eta mah sabenerna mah menta ridho Gusti liwat usaha untung gitu. Oh kan. Jadi menek dihejah mah abdi Gusti menta untung usaha, tapi untung usaha anu rek dipake alat milari ridho Gusti tak gitu. Nu mata waktu menta teh sanajan ngabasakeun untung usaha yang hareupeuna teh ke mana? Ka Allah. Kanu rek ijabah. Kan loba jalma nu ngadoa dulang-dulang kana dipenta. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran mun geus loba aing rek meuli mercy ka Allah. Ngadoa. Lamun geus aing loba duit ka mana dibelikeunana kitu ya. Lamun ngalamun. Dan wajal manu ngadoa can make ilmu tuh. Kakara daik macakeun doa rarasaan geus ngadoa. Ringkas ngadoa cenah tadi Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'bin wala masyaqqatin. Terus ngadoa cenah aing tadi. Ari lamun bener ngadoa kudu nyaho ka Allah na. Nyaho ka Allah teu. Atuh lain ngadoa teh mentas macakeun doa. Panari dina doa teh ud'uni astajib lakum cek Allah. Kudu ngadarua ranjeun ka kami. Berarti meh ngadoa teh kudu nyaho ka Allah heula, ka kudu ka Allah minta doa teh cek Allah teh. Ieu mah ka acat langsung minta ka Allah teh nyaho. Tuh mah. Disangkana teh nitah mental padahal mah ngaku sifat keabdian kan. Kudu ngadarua anjeun ka kami astajib lakum. Eta teh Al-Qur'an sebagai lambang kudu dihartikeun ku urang kalayan makna anu sabener-benerna ulah dihartikeun dahirul kalam. Kita minta wah cek Allah kudu minta cek. Minta nu kumaha bener cek Allah. Lain paya minta. Ya doa teh sabar tingkat. Aya doa li dhahril faqih, aya doa kiaman bihukukir rububiyah, aya doa li izharil ubudiyah. Aya doa suul adab doa. Aya jalma nu ngadoa lain diganyar kalau disiksa ku Allah naon sama suul adab ngadoana. Mesti paparin rezeki abdi jembar. Ya abdi jeung kulawarga abdi teh sangsara ripuh gitu. Kalau siap bebejar ripuh ka aing ari kitu aing teh nyaho maneh ripuh. Perasaan mun disangkakan bekos urang bebejar ka indung gitu tanya. Udah ripuh itu terbuka duit ngarah beres. Doa gitu. Bari hayang gura-giru ayeuna Gusti ieu teh ijabah teh. Tah sakieu datang sakieu. Suul adab nu kitu mah. Cara jeung datang ka bupati abdi teh nyungkeun bantuan. Semen hayang 100 sak, duit 100 juta. Sopan teh gitu. Teu sopan babakeh sia cenah. Ngabike aing zaman eta gitu. Cek bupati nu ngade malain kitu wasana abdi teh sumping teh silaturahmi ieu teh Pak
Saya proposal ke masjid, tapi menawi keabotan sama tempat penting. Tuh bahasanya kayak gitu, Lin. Menawi keabotan, tempat pentingnya sama Pak. Terpenting malah kita dibantu asal di rumah we abdi. Bupati gak belum pikir. Kan men dia alus we bahasana geuna. Coba datang deui ajengan mah proposal. Pak, tak proposal masjid kudu mere ka abdi 100 juta, semen 100-an. Sopan teh cicok bareng begitu. Bari ilak-ilikna teh lain ka bupatina kana semen jeung duit. Aya semen namur dihareupeun imam bupati. Nunggu keur semen bupati itu tukang anu di bental gitu. Sul adab begitu mah. Tah nu ngadoa sul adab teh anu menta ka Allah bari hatena dulang-delong kanu dipenta teu ngareret Allah nu di pentanana. Sang hareupeun hate ka Allah dina nalika ngadoa ka Allah teh tong direret nu diucapkeun ku lisan nu dipentana mah maju usaha tong direret ku hate dalin eta nu penting. Pan urang maju usaha teh yang naon sih? Hayang duit. Ada yang duit teh yang naon? Hayang manfaatna atrek diteureyan duit na urang. Lain da tiap duit manfaat tina duit. Kaalusanana tah jadi atuh urang teh menta kaalusan tina ngadoa ieu teh abdi teh ngarepkeun kasayang ti Gusti dina ngadoa anu ieu lain maju usaha da Gusti mah tong ngaju usaha sia mah maju usaha mah jadi Firaun sia mah mending keneh ku aing dicukupkeun rezeki mane maktah ilmu teh semoga ilmu mane ibadah bener ka aing dibere rezeki maud tike yang usaha maju lah tuh oh tipe sia mah usaha maju mah jadi Firaun jadi Qarun. Mata aya ijabah doa teh anu bi ainil matlub, digeri ainil matlub. Urang menta usaha maju, Allah kalah mere ilmu ka urang. Sabab Allah ningali urang yen leuwih manfaat boga ilmu daripada usaha maju. Kudu diaji bab ijabah doa. Ijabah doa dina perkara anu dipikarep ku Allah lain perkara anu dipenta ku urang. Dina waktu nu karep Allah lain dina waktu nu karep urang. Itu sih ingin. Aya ijabah doa teh aya dua, di gueri ainil matlub, aya nu bi ainil matlub. Menta maju usaha, bener maju usahana. Menta beunghar ku harta bener. Aya nu menta beunghar ku harta dibere ilmu kalau. Eta di gueri ainil matlub. Hayang maju usaha Gusti, majuna usahana mah angre kitu. Batina ngan 500.000 sabulan. Cek Allah sama mulah duit teh loba anana kudu hidayah jeung taufik gubrak rusdu hidayah ka urang. Tas doa eta teh usaha mah terek maju ngan salat kudu bener. Nah, eta teh bigeri ainil matlub urang menta dunia Allah mere hidayah. Ari hidayah teh pan rezeki eta teh. Itu Bang. Kudu cerdas urang. Urang menta maju usaha kalau ka dibere sawah. Mana sawahna warisan di kolot. Mesti pajukeun usaha abdi mumara itu abdi teh tebuka duit. Karunya anak pemajikan usaha nama angret di karijat. Sore teh cenah balik cenah ka imah kan bapa mau menang warisan 300 juta mana. Belikeun kana sawah. Oh, menta usaha maju Allah mere sawah. Ulah kieu ieu mah dalin doa ledang-dang doa eta mah ti bapa bisa. Terus si bapak jadi Allah ya ruh. Ulah belegu kurang teh. Di mana datang rezeki di mana di Allah kumaha wae carana. Di mana eueuh ti diri urang dicanak deui ku Allah rek leungit rek dibelikeun rek disodakokeun. Nu penting kaluar ti diri urang eta balik deui ka Allah dicanak deui ku Allah. Di mana datang ka urang eta ti Allah nu mata kieu di mana urang aya nu mere sama meh leungeun nampanan hate geus leuwih nekatkeun ti ulah di Allah ya. Nuhun Kang sebasa lisan. Hate geus leuwih nganuhunkeun ka nuhun Gusti. Ka Allah. Sabab ieu teh jalma hayang mere dihayangkeun ku Allah. Boga keur mere dibogakeun ku Allah. Gidi-ginit mere digerakkeun ku Allah. Matak datang ieu nikmat teh ti Allah. Jalma mah mahalut duhur tempat dohir manfaat datang di Allah. Nganuhunkeun ka jalma Kang nuhun ka nu mere. Hate geus leuwih ti heula nuhun Gusti. Ari mah lain datang anu mare teh kan. Geus ka jalma poho ka Allah.
Waduh, aing menang duit 20 juta yo. Meuli naon aing teh itu. Si lamun aya nu mere urang kalah ka atau sisirian nempokeun duit, sopan teh kira-kira. Teu nganuhun kan ka nu mere. Nih, nuhun. Kang, pan mun atoheun. Kan ketingali kurang rek dikamanakeun, can dipikir kurang rek kamana-manakeun. Lamun dibere kalah nempo kana pamerena, teu nempo ka nu merena, eta teh kalakuan mahjubin dibere ku Allah teh. Kalah poya-poya tu pamere teu eling ka Allah nama. Eta mah kawas doma, jukut, cegos kana jukut. Teu direret nu mere paduli teuing rek nu ngingu aing rek di mana oge. Kawas doma eta mah masih kitu. Dipikir-pikir aing adi lancep jeung domba ieu. Dibere nikmat terang ngareret nu mere. Sabab naon? Sabab teu marifat ka Allah Ta'ala. Fa inna hadiyatal abidi mangka sanyana hadiahna si abdi wa in kanat sanajan kabuktian itu hadiah eta jalilatan agung ya ari itu hadiah eta hakiratun hina binisbati ku dinisbatkeun ila hadiyati sayyidi kana hadiah Gusti. Ajudan bupati balik ka imah tuluy mawa daun sampe mawa bonteng masagala dibikeun ka bupati. Tuluy bupati teh mere duit sabaraha 30.000 tah anu pamere ti urang teh tadi teh eta teh sanajan loba leuwih hina sabab nempo anu merena ieu sa RT 30.000 ge ieu mah ti bupati mere duit mah. Agung pamerna tak kitu. Jadi keagungan anak eta pamere teh kabawa ku keagungan anak anu mere gitu. Urang ge pon dibere kopiah ku SBY, waduh ting atuh. Apa ku dina dingding imah teh nya. Berapa kopiah sabaraha 20.000 kabeli 10 malah. Sakulan tar ieu mah beda deui presiden anu merena. Asa dihargaan urang. Wa in kanat jeung sanajan kabuktian itu si hadiah teh eta qalilatan saeutik gitu. Ala anna hadiyatal abdi kana sanyana hadiahna si abdi guna dina islam dina ieu bab eta napuha ari manfaatna itu hadiah eta aidun balik alaihi ka si abdi la ala sayyidin teu kabiskin. Namun orang anu ngahadiahkeun amal ka Allah urang mana? Cik ari amal eta teh balik ka Allah manfaat atau ka urang? Ka urang. Tuh. Pamere ti Gustina sanajan saeutik dihitung gede karena pamere urang ka manehna balik ka manfaatna ka diri urang. Wasilu ma'ri hasilna perkara dukira ditutur itu mah eta anna qalilal amali sanyana saeutik amal ma marifati sarta marifat eta khairun leuwih alus min kasih amali tibatan loba amal biduniha kalawan teh marifat. Jadi kesimpulan yang diterangkeun tadi teh ye loba amal bari teu marifat dibandingkan jeung saeutik amal bari marifat alus keneh saeutik amal bari marifat. Faidah salat mangka di mana-mana hasil lisaliki kana suluk non ba'dul marifat disorena kamarifatan dan bagi perlu lahu ka itu salib non wa yuwajiha yan madepkeun itu salib teh qalbahu kana teh itu salib. Pokona mah kieu jangan di mana urang zikir tuluy Allah teh mukakeun kamarifatan sebagianna saeutik kamarifatan kana hati urang boh muhadharah boh mukasabah eta teh pan wujha sebagian dari kamarifatan eta teh dina nalikana kitu teh hate urang teh padepkeun ka Allah. Ila hadrati maulahu ka hadrat pangeran itu si salih liyazidahu supaya nambahan Allah Ta'ala huka itu salih min ma'rifatihi tina kamarifatanana ka Gusti Allah itu lamun urang dibere kamarifatan ku Allah padepkeun hate urang ka Allah supaya naon supaya nambahan Allah kana kamarifatanana geus dibere bere deui engke kitu pakurbihi jeung deketna itu si salih ka Allah.
Wayah kamu jeung ngamentingkeun wayuh timu jeung mentingkeun itu si salib bidalika kana itu ba'dul ma'rifah aksaro kanu leuwih loba min ihtimamihi tibatan mentingkeun itu salib bil amalid dhahirati kana amal anu dhahir pamere Allah sebagian kamaripatan eta kurang kudu dianggap perkara anu mulia itu perkara anu penting tibatan naon tibatan amal zahir walida koene kitu kana kabuktian non amalul arifina kirang-kirang amalna jalma nu marifat kabeh ad-dhahiratu anu zahir eta qalilatan saeutik di awakhir amrihim dina urusan dina akhir urusanna itu arifin nu matak arifin najang tara loba amalna kurang mengadua geus setengah jam di rumah. Wala ngadua baca anu batur mah ngadua teh sakilah tawas anu silsilahna geus diobrolkeun aya sajam ieu teh ngaduakeun anu hayang anu mangga cenah tawasul ka moal al-fatihah dahar Fatihah ngan Fatihah kana sabalikeun nepi batur mah urang ngadua sajam di kapoporoman nepi eta arifin. Jadi arifin itu dimana geus nepi ka ditu mah ringkes jang doana parono arifin. Berapa yang panjang dong. Sakila. Namun terang ya. Ngabandungan mama bola di Cibantar ngaduan mana? Namun malah bang setik mau bisa ngaminan mah. Isleungit mah mana ka mana? Assalamualaikum. Amin. Nah sini. Wah macam doana itu kecil. Urang setengah jam kieu ngadu ngariung jelema geus nyiap ngapan hayang ngendahar ngadua sajam maka pake ajilan dilatih ngaduana kudu apa situasi itu kakang wareto balik haji sahid das latihan qiraat sab'ah turor adan kurokeun walah kalau kuro hari salat jeung mama duaan. Hari geus adan teh rek qomat, ieu geus 2 rakaat. Ditinggalkeun. Adan panjang. Gitu. Keur jumaahan pan sok maca yasin, talikir tok tarawih, no tari. Subhanallah, maca yasin ditalar jumaahan di Cibantar, mama baheula keur aya keneh. Ngantung mama, emprak. Begituan, cuk rehe, moro bajing cuk turun deh. Pilihan tarik macam tarik jangan moro bajing, moro bajing turun deh. Astagfirullah. Kurang masa hebat pilihan tarik orang. Tapi ya teteh kerja diajar mah halus tarik yang. Ada sokayan kita sholat ginian, assalamualaikum, lap, cici, tarik dan tarik. Eta mah keur dina makom arif mah gitu, alus kene kitu. Jadi keur nu geus wusul mah jadi alus kene malesan sabab naon lamun disuarakeun ya suara ngaganggu konsentrasi naksir. Gitu. Ari nu dina makom mubtadi mah nu diajar kudu tarik. Naon sababna lamun teu tarik tar dituturkeun ku hate subhanallah subhanallah. Sing bener ngalisankeun subhanallah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Maka tuturkan maknana ku hate. Nu diajar mah kudu tarik. Matak bisi nanyakeun, ari wiridan mending tarik mending maesan kumaha makom. Mun makom muktabiin halus tarik. Tapi tarik lain berarti kudu entar segagak lain. Ka kuping ku dirina sorangan nah gitu. Gitu. Ka kuping ku urang masa tarik teh. Gitu. Namun jawabna lamun nu diajar mah ieu teu diusapkeun mah lisan. Hatena arek ka mana coba? Assalamualaikum. Lap sare itu. Ori batur mah eureum teh ngeluh geus kaleungitkeun akwan batur mah. Ori urang mah lisan ngucapkeun dikir kakaraha teh dikir. Lamun leungeun nyekel tasbih kakaraha teh hatena dikir. Matak babawa we tas dari kumaha leungeun mah eta tas.
Ngan wasa teri ke terminal mau tasbih gitu. Cenah naon ayeuna urang di pesantren mau tasbih. Ke masjid, ke pesantren, ke kobong, nggak dicekal tasbih. Maksudnya ngelingan hati, da ingat hati teh teh bedegong, lamun teu dicekal mah tasbih teh tara tasbih teh. Cekal cenah naon ngan isukan di mana geus biasa. Ulah dicekal wae bisi ciri ku batu urang tukang pikir. Nu bahaya mah nu jadikeun formalitas. Hati tara tasbih ngara disebut tukang tasbih dicekal tasbih teh. Nu bahaya mah gitu tah. Ngara disebut tukang eling. Orang gitu mah keur ngalingan hati cenah naon. Jangan orang kuas jai di surga pakai jubah. Maksudna naon? Dek ngadidik hate. Sugan we ari aing teh dangdangan kuas jai mah di mana hate rek cungos-cungos kuas jeger teh era. Eta keur ngadidik alus nya patak pake pakaian anu aragung. Pakaian para ulama kumaha? Tak urang teh kudu pakaian seperti pakaian para ulama. Ngan anu salah mah anu kumaha anu dipake ngedok. Rek ngabangsat make pakaian ajengan ta eta. Nu salah. Alus ya, kenal santri mau sejodoh, ya pakai sorban, pas dia isi sedang dan alus, karena didik hati orang, supaya tungkul ya kan, pakai pakaian kiai enggak, itu, sangkan naon dah, sangkan hati itu tungkul, kalau dipakai ngedok tungkul, itu bahaya namun pakai ngedok, wa masalu jeung seureun-eureun itu arifin yahnuna, paeh poso itu arifin. Ilal bidayati dina mimitina malima kana perkara pihantep dina itu bidayah min kasratil anwari tina lobana pirang-pirang nur disababi kasratil amali ku sababna lobana pirang-pirang amal. Tapi arifin ge keur diajar mah jang loba amalna. Kade hikam kakara diaji amal ge saeutik wah maus. Cenah arifin ge loba amalna pan cenah. Ari makom mubtadiin, ari belagana belaga arifin. Ulah kade jang disesuaikeun aing kudu loba amal ye. Pengpurieun usulna hese amalna sing loba ka kitu. Naon sabna loba amal teh ta eta teh loba nur tawajuhna. Naon sababna mujahadah. Dina loba amal teh pan mujahadah. Itu. Aya mujahadah jang. Mata loba mujahadana loba amalna. Di mana loba amalna, loba nurna. Di mana loba nurna, caang hatena. Begitu. Dihargaan ku Allah gitu. Semua kola tuling adawuh musonib. Tanawa'at adnasil a'mal li tanawi waridatil ahwal.